Alhamdulillah barokallah urang teh tepang di dieu nya nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabeuh ngapoe hajat nabeuh dewek atau kemari demi lebaran taqabbalallahu minna atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalapatan ti putra gir hajatilu ka urang dia mudah-mudahan tiasa ngahapunten atuh abdi oge bakal ngahapunten kasadayana nya urang saling hampura antara urang jeung urangnya kitu heeh dibobori ku biman capek kieu euy heeh sampeurkeun tanggung jawab jadi sampurkeun ku aing da tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab mau pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang cek aing ge sia mah dengekeun naon tukang nyaron tukang ngenang sinen cecelawakan tuh lain sinen nyatu eureun kitu-kitu teh mah panggilingan beas we ayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuh ning banyak teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah keler alah nange aing udah kudu tanggung jawab segala rupa ge nya nya atuh akang mau pati-pati kieu mun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu rupa oge cing ieu Raden Gatot Kaca ningali Astraji nganuju ngabedegat di satengahing marga doh maksad bade ngadodoho ieu Astraji ieu bangsat mah teh ieu ada Raden tapi kata jiga boga dosa sia dan kelempang itu tanggung jawab aing mah teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba bulan sanajan boga anak jawara eta mah jago ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah nah make jeung teu sieun ieu teh make jeung teu sieun nah piranan Gatot Kaca gampang diledot ke ku aing mah labu coba babarikeun we mau Gatot Kaca mah nu ceulina leutik sabelah ning siedan coba pajarkeun heueuh ke nya ngagerem ning udah ojek kurang aja wah panuju ada petir di siang hari itu doh naon ka gelap naon gelap bina-bina anjir agan saha nu teh sieun ku aing deh kan nu teh sieun ku aing saha batur saha nu ceuli leutik sabeula saha tah agan siedan wani sakitu mah naon agan tapi teh jong disiksa kan maling layang jamu sekali musada saha jawab nah kan abdi mah teu maling demi Allah agan henteu ai layang jamu sekali musada di saha di abdi eta teh maling danes agan abdi mah demi Allah teu maling agan hai ade geus ya biasa agan udang sia udang bangsat
Aduh, anjir. Udang segarong. Naon ieu teh agak Naon. Kadengan sia. Layan jamu sekali musada ku sia. Kadengan. Edan sia. Ngalonyeng itu. Palakah ngalonyeng si Edan. Kurang ajar siap bangsat. Yap. Awak poin ieu. Satu merah adalah sedang mudah angkori Allah Siksa. Dang sia. Dang. Ayo, bangsat. Resikona jadi bangsa teh kitu. anjir. Udang sia. Udang. Aduh. Agan. Aduh, apa kabar Agan? Anu Alah, anjir. Kadengan sia yang jamu sekali musada. Moal ka dipasiekeun. Siraing di wengga-wengga lieur ge pun. Ya. Udang sia. Udang. Ya, Agan. Dibikeun moal. Moal teh sia Agan. Sia maling. Demi Allah teu maling. Ngan nyanak teu bebeja. Eta teh maling. Alah. Dibikeun moal. Moal teh ieu. Alah. Kadengan. Moal teh asa Acan. naon Agan? Udah dibikeun moal sia. Jawab. Moal teh asa Agan. Naon sababna? Aing disentakan kedua di lemah ya ampun. Kieu nih jadi bangsa teh deuleu. Nya. Naon maksudna maling layang jamu sekali busana? Agan, abdi mah agannya anteu maling. Tu maling kumaha sia? Apa sidik layang jamu sekali busana sia? Sumuhun, abdi mah nuhun layang jamu sekali musadana mah aya di abdi. Ngan abdi teu maling. Eta teh maling. Lain. Bina-bina teuing beletuk kana sira batur teh. Ay Agan. Bina-bina teuing. Aya bangsat ngalawan sia. Jing. Jumbo kelek di Syeron dia. Bawaan sih. Jadi sia teu maling. Henteu Agan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh sia teh maling. Henteu. Naon sama teh maling? Kayak sagedap Agan. Agan teh ieu teh priyoge katerangan ataupun bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab cepot pade. Jawab. Sai mangga Agan. Naon make disebut sia teu maling? Abdi mah Jeung naon maksudna sia nyokot layang jamu sekali busana? sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu diteda uning galih nu ka pamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Naha? Tah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan nagara mana?
Negara Amarta. Negara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi negara. Leres. Timimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi negara. Kalebet Rakyat. rakyat. Rakyat lolobana. Jai malah. Sapuk eusi nagara teh rakyat. Iya. Tadi disebutkan ilayang jamu sekali musada teh nu Negara. negara. Berarti Eta cek sia. berarti nu rakyat. Maksud sia. Tadi sahur agan, ieu nagara teh eusina teh rakyat. Iya. Ieu layang jamu sekali musada teh nu Negara. eusina nagara. Rakyat. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Tinggi. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara Amarta, ayeuna nyokot layang jamu sekali musada. Di mana malingna da teh nu abdi? Si Edan. Tekedah dikeprok kalian Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantun naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka. Rokok naon? Aya we. Eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mama nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsa henteu. Henteu. Da Sia. tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsa abdi? Sok. Jawab atuh lingah huleung. Aisyah rek dikumaha eta layang jamu sekali musada. Rek dijual. Ampun paralun agan sanajan abdi sangsara, sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok, tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nyaho. Sia mah. Maksud teh moal dipikeun. Sanajan lapar gagan abdi mah moal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara Amarta. Aisyah maksudna naon? Abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon? Edan sia. Coba. Edan sia. Jadi Syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada. Sumuhun pamali sia. Pamali naon deui agan? Camplak sia. Ya. Lanceuk aing Yudhistira aing. Ade aing si Jenet. Nakula jeung Sadewa kabeh wan-wanieun. Muka layang jamu sekali musada. Ade sia. Hor kita wan-wanieun. Eueuh. Atuh na lain cicing mah pung aing wanieun tenang atuh. Eta si eta. Kadegeun sia. Moal tiasa Kang. Kadegeun. Moal Etaeun karunya ka si goblok tadi. Etaeun pikageuleun. Dibikeun sabal. Moal tiasa kan. Amun teu dibikeun dibebet-bebet sia dipun puntang pun penting. Mangga kumaha gan. Iya. Woi.
atuh. Udang sia. Ripuh pasti. Karasa eta Kang. Cangkeng ngadrek-dek. Udang sia. Udang. Sing nurut atuh. Ya, kita hudang-hudang. Edan sia. Eta Si cepot dipuntang banting ora cecil boncel. Ya, Kang, ini cecil boncel namun. na teh apal Kang? Untuk, Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. ih, amit-amit atuh. Nyeri. Heeh. Kebayang egang lembang itu nih. Amit. Heeh. Malaysia. Ulan ka dia. Nah, Ka dia sia. Wait. Deleng sia. dan Deleng. jang, Kang, ai deleng naon. teu apal deui wae Kang. Henteu. Delang teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. Tanya sia. Dan Tanya. Dek jotos dening kukupan calaga. ya, Kang, ai jotos naon. jotos teh anu hejo na ceuli. Dek jotos dening kukupan calaga. Oh iya. 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 Modar. Teu acan. Iya. Kuat bener. Dek banting dening gelang cantra kilana. Ia gelang ditengahkan karena batu ruk-ruk karena sagara saat. Mangga iya. 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 Wah, remek. Udang. Monar. Teu acan. Si Edan. Goblok ilmu naon sia. Bobot-bobot hirup kene. Pancanaka teu mati. Gelang teu mati. Tot. Bagian sia tot. Silakan Bima amak pun kai. Kumaha tah? Aing dibawa. Digi. Bobot-bobot aing. Cepet. Modal. Teu acun. Yoi. Naon yoi teh? Bima mah pan gitu, kagetna teh. Yoi. Oh, kaget mun yo. Dek jotos dening kuku pancanaka. Cos. Cos. Modar. Teu acun. Dek banting dening gelang doble. Ia gelang tadi gadekeun teu payu. Oh, ada. Dijual komo. Iya, cubet. Modal. Modar. Teu acun. Yoi. Kaget. Amak beren minta tolong ke anaknya. Kumaha tah? Tot. Oh, Tot. Duh, minta tolong kumaha Kang? Minta tolongna kumaha tah? Ke anaknya. Kumaha cenah? Tot. Aduh, Tot. keun antep. Tot. Dah. Tot. Dituluikeun tuh. Tot. Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agami nyur-nyuran bieur teh. Tanda yang seuri aing amak ka sia. Maksana Amak aing ka sia. Kadekeun salai jamu sekali busana. moal tiasa agan. Nyaho kai. Lan Nyaho. henteu Aing lurah Tamtama negara Amarta. abdi lurah deta Sindang Panji. Tapi kamu eleh kieu sia. Daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. Jadi sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut? Berarti sia ngajak kelut ka aing. Agan
salirat teh dunungan abdi manya abdi kedah ngajak gelut ka Agan. Lamun teh dibikin berarti ngajak gelut sia. Agan teh keamanan manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh. Ari Agan cek salawan aing. Nah Agan moal isin gitu gelut jeung abdi. Era naon aing? Gelut jeung sia. Ieu teh nu nongton teh seueur Agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. Tuh mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Cik aya nyaho lawan si aing. Lan lawan. Ya kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. Setan sibut besti ka aing. Sok mangga Agan. Bade nyerang atana diserang. Serang aing. Sae mangga. Siap kan? Sok. Awas Gan. Iya. Awas kan. Enon sia. Ndur waseun. Magebog aing sia. Sok yang nyaho lah. Woi sap. Buya. Wad. Buya. Wad. Kitu patut ilmu teh. Tiis gitu. Anjir. Edan juragan anom boy. Wap. Rusak tuh sekali. Anjir. Woi sap. Ya. Wad. Ya. Cik. Wap. What? What's up? What? 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 Karbak. Dahsyat. Ngaper tuh. Anjir. What? What's up? What? Cik. Ripuh ngeyep. Hop. Dahsyat. Cik. Kadengan syah. Urang. Ripuh pasti tuh. Ya. Itu jadi bangsa teta. Dahsyat. Dah. Yeah.